Bismillahirrahmanirrahim. Makna tauhidi ari ieu bab teh eta buat mertelakeun makna tauhid. Itu al muradu anu dikarepkeun makna tauhid nu dikarepkeun fi hadzal kitab dina kitab. Tah, nu dina ieu kitab teh dikarepkeun tauhid teh nu kumaha? Tah ieu dibahas di dieu. Da tauhid teh beda-beda kan? Ya, tauhid teh kabagi opat. Hiji aya tauhid nu ngaranna wahdaniyat. Kadua wahidiyat. Katilu wahdat. Kaopat ahadiyat. Eta tauhid. Dibagi dua. Tauhid wahdaniyat, tauhid mahjubin. Tauhid wahidiyat, wahdat, ahadiyat, tauhid wasilin. Nah gitu dibagi dua tauhid deh kan. Wahdaniyat, tauhid mahjubin, ma'rifat am, ma'rifatna. Wahidiyat, wahdat, ahadiyat, tauhid khos. Nah, eta garis gedena baheula kitu. Sok tulikeun. Eta makna tauhid nu dikarepkeun dina kitab ayeuna kumaha? At-tauhidu ari tauhid. Al-muradu nu dikarepkeun, nu dimaksud. Huna di dieu wa huwa tah ari itu tauhid eta hukmuka. Ngahukumanana anjeun jazmuka tegasna patekadan kalawan pastina anjeun wa ilmuka jeung nyahona anjeun aya ma'rifatuka tegasna ma'rifatna anjeun ma'al mukasyafati sarta tajalli sir. Mukasyafah di dia mah ada mukasyafah ka alam malakut nu dimaksud mukasyafah dia mah terbuka ke hadrat Allah tajalli ma'al mukasyafati sarta tajalli sir biwahdaniyatillahi kana nunggalna dat Allah. Nah gitu. Jadi nyaho kalawan tajalli kana nunggalna dat Allah. Tah eta nu maksud di dieu mah tauhid. Lain paya nekadkeun nunggal Allah, tapi teu tajalli kana nunggalna. Itu loba nu salahan nganunggalkeun Allah. Allah teh hiji, geus asa nunggalkeun Allah. Hiji. Kade nunggal teh lain hiji di Allah. Eta mun bahasa meunang nginjem. Ulah ngahukuman hiji bilangan. Lamun ngandunggalkeun Allah hiji bilangan, musyrik keneh lain tauhid. Oh. Kudu kumaha tuh? Tajalli kana nunggalna Allah. Oh datna nunggal, sifatna nunggal, apana nunggal. Datna nunggal. Eueuh dat salian tidak Allah. Nu sejen mah lain dat Allah mangan Allah hungkul. Tuh. Kunaon dat Allah ngan Allah hungkul? Pan eueuh nu boga sifat. Kecuali Allah. Dan di makhluk mah dilian Allah lain sifat. Bisa ngobrol, nguping lain sifat. Di makhluk mah. Mun Allah nguping sifat. Lamun Allah hirup sifat. Manusia hirup mah lain sifat. Hirup na di manusia mah asar apal. Perkara anu dijieun ku Allah. Nuku Allah ditetapkan dina asar apalna. Eta hirup na aya di manusia. Lain sifat. Matak ari sifat mah ngancikna dina dat. Menyaya sifat ngancik dina jirim. Ari sifat mah kodim. Dat kodim, sifat kodim, apa kodim. Ari jirim. Mang kodim jirim. Ari jirim mah disusun tina johar pirid. Keur johar pirid mah jirim teh can aya. Can aya. Berarti nu tadina eueuh heula jirim teh. Tapi kasifatan ari sifat anu aya dina jirim di mana tadi cicingna? Keur can aya jirim, dain geus aya jirim. Nya aya sifat ngancik dina apa tara? Sifat ngancik na sifat tara
sifat mah ngancik dina dat. Nu matak nekadkeun Allah teh dat. Sabab boga sifat. Nu boga sifat teh ngan Allah hungkul. Nu disebut sifat di makhluk mah lain sifat. A'radul hadisah eta mah. Nah gitu. Tapakur kan urang. Jadi nganunggalkeun Allah teh tajalli kana nunggalna dat sifat jeung af'al. Naon dat? Dat teh kan anu kaancikan ku sifat. Eta dat. Moal aya sifat ngancik lain dina dat. Moal aya. Sifat mah dina dat. Tara ngancik dina sifat, tara ngancik dina apa. Matak eueuh nu boga gawe salian Allah sabab eueuh nu boga sifat salian ti Allah. Mustahil perkara nu teu boga sifat boga af'al. Maka af'al teh ieu teh af'al Allah. Jadi asar af'alna anu makhluk teh ieu teh asar af'alna Allah. Tah gitu. Eueuh nu ngabogaan teu bakal kecuali Allah. Da eueuh nu boga sifat cok tapakur dinya kan. Ai infirodadatihi tegasna nunggalna dat Allah. Wa sifatihi jeung pirang-pirang sifat Allah. Wa af'alihi jeung pirang-pirang af'al Allah. Kunaon nunggal Allah dina af'alna. Sabab eueuh nu boga jieun, eueuh nu boga tapak damel kecuali Allah. Kunaon di Allah aya damel sabab dat boga sifat. Sanggeus dat aya sifatan itu af'al ge teu kaharti mun aya dat boga sifat tapi teu boga af'al. Tapi sabalikna teu kaharti dat nu teu boga sifat boga af'al teu kaharti. Dat apalagi ngancikna sifat ari datangna af'al sabab dat boga sifat. Sok tapakuran ku akak. Tak jaman teu pati mikir mah mun ngaji tauhid. Puyang aing teh itu cenah. Mung lah, kan babari wae ngaji teh lah. Puyang. Itu udah ngajina ulah ku otak, kudu ku hate ari ngaji tauhid. Ngagunakeun otak malin alatna pikeun nganyahokeun nunggalna Allah. Hate nu nyahoeun kana nunggalna Allah. Nu ningalina sir, nu nyahona hate gitu. Otak mah moal bisa. Mun opat jeung opat tanyakeun kana otak. 4 jeung 4 sabaraha cek otak? 8. Pasti 8 cek otak. Mun teu 8 salah. Tapi ari cek hate mah lain pasti. 4 jeung 4 mah mungkin 8. Naon sabna? 4 mungkin ditambah mungkin. Jadi wajib mah. Mungkin tambah mungkin. Jadi 8 ge mungkin. Ulah pasti 8. Cek otak eta mah, cek hate mah mungkin. 8 jadi, teu 8 ge jadi. Kunaon 4 jeung 4 teu 8, leungit hiji jadi 7 sacana. Bener. Da aya jeung eueuhna teh sarua ari makhluk mah, aya diayakeun ku Allah, eueuh dieuweuhkeun ku Allah. Mungkin makhluk mah mungkinul wujud, da eta kudu di haji teh. Otak anu nuturkeun otak, anu nuturkeun hate, hirup jalma teh. Nah gitu kan. Di annahu karena rasanya itu tauhid eta muta'alliqun anu cumantel bil kasfi kana ningali kana mukasafah kana terbuka bil kasfi ayn nadri aynil qalbi tegasna ningalina panon hate bil mughayyabati kana pirang-pirang anu samar. Itu yaksifu terbuka sa'allahu Gusti Allah ilaiha kan itu ainul qalbi an wujudi basiratil abdi tina aya paningalina si abdi ala ainil qalbihi ay ala ainil qalbihi tegasna netepan kana panon hatena itu si abdi tuh tajalli di dieu teh Kang muka sapa teh kade yaksifu tajalli manana kade. Da moal bisa tajalli di alam malakut. Da Allah mah bi anu tajalli ka Allah mah anu kajabarut jeung izah kadinya.
Di malakut malaikat paling nu kapanggih. Ari malaikat mah wujudna wujud mungkin. Ari Allah wujudna qadim, lain mungkin. Mal aya di daerah mungkin bisa ningali anu qadim. Jadi di alam qadim ari nu qadim mah bisa disaksina teh. Tak jalma anu teu bisa muka sapa, teu bisa tembus ningali ka Jabarut mah bisa ningali sifat Allah. Jadi mun hayang ningali sifat Allah, sir urang teh kudu ka Jabarut. Karena ningali sifat Allah. Lanangan Allah di dunia di dia, anapun kalakai. Sama ya Allah tadi masjid diilikan di langit. Ya Allah wah. Wah dalil wujud hisi. Dan dunia mah wujud hisi. Allah lain wujud hisi. Jadi mah kapanggih ku alat hisi urang, ku panca indera urang. Da Allah mah wujudna wujud akli. Jadi ku akal. Akal nu mana nu manggihkeun Allah? Akal rohani. Beda akal ge, akal natiko mah moal bisaeun. Akal tabi'i moal bisaeun. Akal goriji ge moal bisaeun tajalli ka Allah ngan ukur nyaho hungkul. Ari tajalli mah kudu kusir. Gitu. Alat tajalli mah. Jadi kieu ya. Nyaho ka Allah bari tajalli ta eta tauhid ceuk nu dimaksud dina ieu kitab. Mun ukur kakaranekadkeun nunggal Allah bari can tajalli mah can tauhid. Jadi tauhidna kakarababasaan hungkul. Jadi dohirna tauhid dina hate nalika hate nyaho ka Allah bari tajalli. Tak kitu kan. Nyaho ka Allah bari tajalli tah eta ngaran tauhid ceuk hakikat. Nu can tajalli mah can nemrak tauhid dina hate. Itu ngan geus nekadkeun Allah taala nunggal tapi can bisa ningali kana nunggalna Allah. Sebutnya marifat am. Anil gitoi tina katutupan. Itu anil gitoi teh tina tutup-tutup. Aya satiri tegesna nutupan. Alaihi kan itu kolbu. Panon benta nunutupan eueuh. Tajalli we ka Allah tak kitu. Azalat tegesna leungit naon hujubun. Pirang-pirang hahalang. Wahia itu hujub. Eta al-kainatu pirang-pirang makhluk. Kal hujubi seperti pirang-pirang hahalang. Bijami'id dzulmati dina sakabehna poek. Aya ada miruyati tegesna henteu ningali. Alama kana sajrun kana alama kana perkara warauahu nu tetep itu ma di sajronana itu kainat. Dina hikam Allah katutupan ku akwan, waliyullah katutupan ku sifat kemanusiaan. Allah kesifatan ku sampurna, jadi gampang nu teu sampurna lain Allah. Rek nganyahokeun wali mah mu masalah jeung urang. Sarua dahar, sarua udud. Jadi hese kene nganyahokeun wali daripada nganyahokeun Allah. Begitu. Eta mah yang menyebut wali sote cek batur, cek teh nyahoan ieu. Ari saya belum muji wali cek sa eta cek batur. Padahal teh nyaho. Ci sok kaawliaan saya belum muji. Walina dina wali nu koba, nu jaba, autad, akhyar atau wali kutub. Apal urang. Da definisi walina gitu apa? Ngaran wali mah mukmin, mukminin teh waliullah kabege. Ngan anu yakin haladang tajalli, geus kitu waliullah nu tereh. Mukmin nu yakina ladang tajalli eta waliullah. Jadi siap belum muji teh tajalli ka Allah. Di mana eta kitabna aya. Matak ari anu hatena teu tajalli mah sakumaha pinter ge na lib kitab moal aya bahasa-bahasa tajallina di dinya. Ari nu tajalli mah tang
dimuat wae dirinya. Ilmu sirna teh aya. Mata di antara guru aya nu ngahukuman aulia teh tina ningali taklifanana. Ya taklifanana eueuh bab usul ya eueuh bab tajalli ya dina taklifanana. Jadi taklifan eta ulama teu aya bahasa tajalli, teu aya bahasa hakikat. Jadi ragu betul itu kiai teh pinter ngaji wungkul bari teu tajalli. Itu jadi aya sahih dina kitabna. Nu tajalli mah ngomongna beda jeung nu tarangga nu tajalli. Tak gitu kan. Ya musonif ieu tajalli teu. Nah, tak cek batur wali pake heula lah. Ningali heula sahidna ya, aya kitabna. Oh taklifanana. Tak lamun hek jaroh ka hiji wali cek batur wali pentah kitabna. Mana kitabna? Aya nu dipuit wali mah boga perjalanan kitab. Lain payah ngomong cek batur lain. Aya kitu seperti Abu Yahya Zakaria ilmuna eta Jamil Mukni. Matak Jamil Mukni teh ilmu kawalian. Mun urang bisa amal kana ilmu nu aya Jamil Mukni wali urang oge. Nah gitu. Yang jadi wali ari ngaji Jamil Mukni mung. Eta mah sarua jeung rek ka Jakarta ngan teu leumpang. Tumpak mobil mogok rek nepi moal. Leumpang na jalanna, leumpang dari ka Kencam ka Surabaya moal ka Jakarta nepi. Salah jalan. Aya Kang. Tak aya dina kitab Syaibul Muhi Al-Insanu Sirri wa Nasiruhu. Dina kitab la yadhkurullaha man dzakarallaha la yadhkurullaha. Wah, iya benar ya. Waliullah. Katingali dina bahasana sakiwat. Moal ngabasakeun Al-Insanu Sirri wa Nasiruhu. Itu dina kitabna lamun anjeunna teu apal taroki jeung suluk. Itu Al-Insanu Sirri wa Nasiruhu. Eta aya taroki jeung suluk. Nu teu paham ilmu taroki jeung suluk moal ngabasakeun eta. Katingali dirinya oge. Moal aya bahasa taroki moal. Oh mau perjalanan taroki. Kan aya dina kitab Syaibul Muhi. Zikir la ilaha illallah lil khalasi minan nasud. Zikir Allah 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 li husulil malakut. Zikir huwa li husulil lahut. Tuh. Mah bisa ngobrol kitu mun teu usul mah eta teh. Wah bener ya waliullah ya masab aya usul. Syarat wali mah usul. Sing salatna getol ibadahna getol teu usul mah jadi waliullah. Paling jadi solihin makomna. Makom soleh paling oge. Jadi mahbub Allah mah. Nah gitu. Jadi ulah dicirian ku salat waliullah. Saya tahu sujudna lillah. Wah wali itu. Aya nu sujud lillah ngalamun pan. Salatna lillah nya aya wali salatna sakedeung cenah. Oh si eta mah kudu jadi ngahukuman wali teh kudu lillah salat. Mana aya nu salat ngejanteng we bolak-balik we maca Fatihah. Kunaon satu bener wae ieu teh cenah 10 kali maca Fatihah. Nya wali eta nu kitu. Nah gitu. Jadi tanda wali mah keur salat teh keur ibadah teh tajalli ka Allah. Itu mata keluar tina ibadah teh teu ngarasa hebat dirina. Da hatena keur mustagrik billah ku Allah di Allah ka Allah ti mana anjeun bisa salat ti Allah. Ku sada bisakeun salat ku Allah. Keur di mana maneh keur salat hate keur di Allah. Reka mana tina salat? Reka Allah tuh. Mustagrik billah ku Allah ti Allah di Allah ka Allah. Nah gitu. Tawaliullah. Kalau gitu masa sholat aing. Rungkad eta mah Kang gitu. Ari ngobrol mah ditanya tas di mana Kang tas sholat. Dan kade hate ulah nekadkeun aing tas sholat. Jadi pagawean sholat teh pagawean uing lain. Sholat jeung kuringna asar apal Allah. Itu ulah tekan aing sholat atuh urang nu boga asar apal sholat.
Jadi salat asar urang, asar pagawean urang. Oh atuh aya nu teu diciptakeun ku Allah ku urang eta. Urang jeung pagawean urang eta asar afal Allah. Tekad teu di dinya mah teu ulah mimiti mah. Ulah ngaku bisa tapi kudu ngarasa dibisakeun. Tong ngaku boga hirup tapi ngarasa dihirupkeun. Ayeuna urang keur aya di masjid ngarasa diwujudkeun. Kuring keur diwujudkeun ku Allah di masjid. Gitu. Ulah aing aya di masjid. Poho ka Allahna. Eta tekad anu salah teh kudu dibenerkeun ku urang. Namun kitu urang aing aya di masjid sok istighfaran tara. Asa taranya kah? Teu asa dosa dinteu. Wah eta mah dosa ge dosa leutik cenah poho ka Allah. Lain dosa leutik, dosa nu migawena nu leutik, dosana mah badag. Musyrik teh pang badagna dosa. Urang masa gede keneh maling hayam jeung musyrik teh pan. Maling hayam mah digantian buru-buru tapi musyrik cara istighfaran. Bahaya kana musyrik kan. Lantaran teu ngaji babah kekat jadi teu apal bahayana. Alusna batin mah banget alus, gorengna banget goreng. Cisok aya dolim menupang gede-gedena salin ti musyrik. Aya. Oh. Urang apa anu gede teh dosa jasad dia maling domba. Itu pang dosa jasad padahal dosa hate, poho teh dosa badag eta teh. Matak Umar Ibnu Farid mah mun uing tas poho teh aing mah istighfar deui sadat deui. Naon sabab ngahukuman aing mah tas kupur itu. Ari urang mah boro-boro nekadkeun kubur poho teh mah. Asar ka surga we salat bari poho ge. Da teu nyaho bahayana poho ka Allah. Gitu. Ari iman teh nur, ari keur poho aya nuran teh ya. Berarti eueuh iman. Tak cek Umar Ibnu Farid, uing mah sadat deui lamun tas poho teh, buru-buru. Batur mah kitu ari urang mah enteng ada. Dosa poho pira ge cenah. Mantak iblis zaman modern mah apa? Ngaruksak umat Islam teh, ruksak akidahna. Bapak sakit. Ini masjidna pa alus-alus, ngaji pa pinter-pinter, nalar pa hebat-hebat. Ngan ulah sina nyahon Allah, bahaya mun nyahon ka Allah mah ninggalkeun aing ge. Ceuk iblis. Da aing ge pinter. Ngan ninggalkeun Allah sabab naon? Didinya sih ingat kan. Teu nyaho Allah, ditutup ka nyahona ka Allah. Iblis teh mah nentang ka Allah mun keur harita nyaho Allah. Pinter tapi teu nyaho Allah iblis contohna. Jadi ulah waka atoh jadi jama pinter kan. Bisi nasib kau si iblis urang. Ayapna kuyan pana saalab di si abdi anha tina itu mukawana tauhid mah dohirna nalika pananya mun hate can pana can dohir tauhidna ari pana nekadkeun eueuhna makhluk heula mimitina ti dinya matak lamun urang ningali cepil mun soca ningali cepil nguping buru-buru nu kapanggih ku cepil jeung soca tekadkeun ku hate eueuh. Naon sababna wujudna antar dua kali eueuh. Sing embut ka dinya kan. Nu wujud antar dua kali eueuh teu boga wujud waktu wujud. Eta hukum eta nu kudu apal teh. Lantaran teu ngaji tauhid ka guru mursyid. Nu aya nu eueuh kitu we. Padahal mah nu aya hakikat eueuh aya. Mana nu aya hakikat eueuh saperti ayana makhluk. Matak nu boga wujudna teh dat nu ngawujudkeun lain urang. Cokot teh wujudna pan leungit deui urang. Gitu diayakeun eling aya elingna teh dicabut deui ku Allah eueuhna teh. Sing urang hayang eling ge eueuh. Mimitina hayang ya Kang, lamun mimitina urang hayang nyaho eueuhna makhluk tingali asalna makhluk. Ari makhluk asalna naon? Nur Muhammad. Sing ingat ya makhluk ti Nur Muhammad.
Nur Muhammad ti Allah. Jadi makhluk teh dohirna ti Allah. Mun eueuh Nur Muhammad malaya makhluk. Mun eueuh Allah malaya Nur Muhammad. Jadi nu wujud mah dat Allah, lain diri urang. Tak ada sing ingat. Atawa mun teu bisa kitu tingali asalna. Asalna mana nu deukeut teh. Meja. Tingali pecahan meja, paku. Lamun ningali pakuna hungkul nu aya meja, katingali bentuk meja teu. Henteu. Jelema. Disebut jelema teh hiji, sirah, panangan, sampean. Lamun aya sirah hungkul, aya bentuk jelema teh ya? Ya aya tuh eueuh. Tingali we sawarehna. Eueuh geus. Tah gitu kan. Tingali sawarehna. Jelema kasep. Itu hayang ulah ningali kasepna, tingali ceulina. Hungkul. Aya nyebut kasep karena ceuli hungkul. Sukuna hungkul, aya jelema teh ya. Aya geus leungit jelema. Lamun tina mun jirim tingali we johar. Johar pirid. Eueuh bentuk jirim teh. Eta geus eueuh, aya keneh padahal mareupeun. Lantaran hate ningalina kana johar pirid, eueuh ieu teh jirim teh. Komo johar pirid eueuh, sabab johar Yuli. Tina johar Yuli nafsul kuliah Nur Muhammad eueuh. Nu aya mah Nur Muhammad we. Nalika di Jabarut ningalina sir teh kana Nur Muhammad. Tuluy naik di rop-rop pustawan ku bakosen. Nepi ka dat Allah, eueuh Nur Muhammad teh dat Allah nu aya. Matak eueuh naon-naon kecuali nu wujud teh dat Allah. Apalna jeung sifatna nu qadim ti luanana. Tah kitu kan. Kada ulah disangka dat Allah hungkul nu qadim sifatna henteu, apalna henteu. Qadim apalna, qadim sifatna, qadim datna. Itu makna qadim naon? Teu eueuh heula ayana teh. Salian ti Allah mah kabeh ge aya ge eueuh heula. Ari aya tas eueuh mah lain aya, bohong ayana. Sabab naon? Waktu aya nu boga na aya teh nu ngayakeun lain nu diayakeun. Tafakur kadinya Kak. Atuh as-saumu ma'at tafakuri. Puasa bari tafakur. Ngajaga hati teh ku tafakur. Ini ku nyebutan Allah, Allah, Allah. Tapi bari hati poho. Tafakur. Sabari tafakur mikiran makhluk bari eling. Tafakur ya Kak. Keur ngaji ayeuna tafakur. Ngupingkeun bahasan hikam teh bari tafakur, nyaho ka Allah. Sok makhluk pikiran ngan hate bari eling engke ku Allah ditepikeun kana makom makrifat ka Allah. Mun hayang nyaho Allah ulah kakaliangan Allah di dunia di dia moal kapanggih da Allah mah wujudna wujud akli lain wujud hisi. Tapi tapakur hate anjeun ka ieu makhluk engke ku Allah dinyahokeun ka Allah. Tah. Jadi mun hayang nyaho mah kudu tapakur nu teu tapakur moal nyaho ka Allah. Ngan lamun uing tapakur osok tapi teu nepi. Wah, opat jawabanana. Tapi malah ayeuna da urang teuing ya. Tah kitu kan. Opat jawabanana nu ngahijab busul tina sanggeus tapakur ujlah anggeus, puasa anggeus, tapakur osok tapi teu usul-usul. Opat golongan nu ku Allah teu dibere tajalli ka Allah. Kudu ngaji deui beuki ka jero eta mah. Wayahna tah kitu kan. Tulikeun logatna ya geus teu. Aya anil kainati tegasna pirang-pirang akuan. Pamina teh tina sawarena kainat nafsu ka ari diri anjeun. Diri anjeun ge akuan sarua. Leungit atuh tina diri bener. Diri katingali ku panon aya tekadkeun ku hate eueuh. Sabab ayana tas eueuh. Tah gitu. Waya roha jeung ningali. Itu si abdi karena itu kainat. Kullaha tegasna sakabehna kainat. Mun dari jatan anu indiroj bi anwaril azamatir robbaniyati itu dina pirang-pirang nur keagungan sifat kapangeranana Allah. Nah gitu.
Mun dari jatan teh Kang, asalna mah logatna nyerep. Nyerep cai sebab kana taneuh. Ta indira asalna. Mana logat harfiahna mah indir. Mustahil Allah gitu. Diserepan ku makhluk lain. Kieu ya Kang. Tina ningali ka Allah makhluk jadi Allah. Tak gitu indir aja. Ka mana makhlukna Allah balik deui ka Allah kana asal. Ta eta nyerep teh kitu jadi leungit. Ka mana makhluk Allah? Kapan ningali wujudna Allah? Jadi makhluk teh wujud, mun ningali wujudna Allah nu nunggal mal aya makhluk. Lamun aya makhluk aya Allah eta mah tuh ari kitu mah reujeng wujud teh jeung Allah. Tuh. Tak gitu kan. Kan berarti karti ge lah. Tapakur we Akang hayang nepi ka dinya teh sing bener. Mun dari jatan teh kitu. Jadi orang nempok makhluk kabeh teh eueuh. Tempo kurang sajeron makhluk Kang. Matak peureumkeun panon teh rek tepak. Heureum, waduh kari poek ungu, tah anu poek ieu teh asal apal Allah. Kari kitu tinggal poek leungit, brai ningali kana nur adzamah robbaniyahna Allah. Naon? Kamuliaanna Allah, keagunganna Allah. Kabeh kumaha Allah, jadi Allah teh agung. Matak urang mun ningali makhluk loba, hate teuleum ka jeroeunana. Ka jeroen makhluk ka ditu, eueuh makhluk. Oh, nu aya naon? Dat Allah, nu teu anu ngabogaan sifat jeung af'al. Itu dan wujud mangan eta nu sejen mah teu wujud. Maka kulantaran teu wujud, engke ujung-ujungna nu kapanggih ku sir teh Allah. Pangtungtungna teuleumna sir ka jeroeun makhluk teh Allah nu kapanggih. Matak al-batinu pang jero-jerona nu jero Allah. Ari ngaji tau hitung jero atuh mah kapanggih ya Allah atuh. Aku mahanya keder. Jadi kudu dileungitkeun. Akang ningali pamajikan teh nu aya dina jero kemah. Teu katingali. Da kahalangan ku kaen kemah teh ari keur kemah di leuweung. Pamajikan teh di jero. Lamun hayang ningali pamajikan, udar kemahna leungitkeun. Tah kitu. Naon anu disebut kemah teh? Keagungan Allah. Saking agungna Allah nepi ka akal teu bisa ningali ka Allah. Kunhu ngaran. Matak adamun mahdud. Eueuh teu bisa ningali. Saking mulyana Allah, eueuh panempo nu bisa ningali Allah. Kunaon kahalanganana? Ku keagungan Allah disapertikeun kemah atau benteng. Nah gitu kan. Tapi pan ari nu geus wawuh mah. Mah bisa kahalangan. Oh. Akang wawuh teh ke pamajikan. Wawuh. Mising di bajuan ge apal, kataranyangan sok bener. Apal, Akang batur mah teu nyahoeun dalin pamajikan salakina. Cisok. Bentuk tubuhna eta pamajikan apal mising di bajuan di kukumaha ge. Di bulanku peti 10 peti ge anger di kahalangan. Saking wawuhna ka Allah tah batur kitu teu kahalangan ku makhluk. Anger eta jalli ka Allah. Mising keur ngitung duit. Ari urang mah ngitung duit, duit inget Allah poho. Eta ciri teu wawuh, menyari wawuh mah make poho. Oh. Ajaran Akang. Akang boga mangga. Ya enggak apa-apa. Nah. Oh, nu teu kenal Allah mah teh ya iman.
Mising percaya ge, wah ieu teh nu nyieun makhluk teh Allah. Tapi teu makrifat. Eta mah teu kena. Jadi sarua we jeung teu nyaho Allah eta. Ya di dunia oge, da bari teu nyaho Allah, matak ibadahna ngaku aing salat. Oh, balas teu kenal Allah eta. Di mana ya Kang, mun aya syariat teu make hakikat atilah kosong. Sarua jeung teu aya. Salat teh sarua jeung teu boga salat. Tapi kulantaran teu ngaji hakikat asa boga salat we. Katipu ku sangkaan, karunya eta teh. Oh, eta. Aduh. Mata paingan di surga lowong atuh teh teu nyaraho Allah, loba nu ibadah mah. Mata kaya bahasa 1000 nu ibadah hiji nu ka surga ge untung. Tuh. Nah eta teh lain naon-naon, teu nyaho Allah sih. Mata ku setan diganggu, ulah nyaho Allah, sok ke salat mah. Masjid, maka lantaran bingung ibadah, palus-halus masjid. Matak dielingan kudu nyaho ibadah mah. Ah cenah ulah ngomean ting masjid atuh cenah salat we omean. Ieu mah balas ngomean masjid poho ngomean salat. Kaburu maut, masjid alus salat reyod jadi cilaka. Katipu eta teh. Loba nu kasangka katipu, Pak. Asare ka surga pada salat. Puguh salatna kitu nyaho Allah. Ya, Kang, akidah teh pondasi. Ari ibadah bangunan. Cisok kasawang teh bangunan hebat pondasina reyod. Rubuh teh artina naon? Teu jadi lamun rek dina ibadah. Unggal salat teu jadi we kunaon salatna bari musyrik. Aing salat asa teu musyrik. Da teu ngaji bab tauhid jeung ma'rifat. Kunaon? Mal disalamatkeun ku Allah. Matak walam yusil ilaihim illa man arda ayusilahu ilaihim. Jalma nu mal disalametkeun ku Allah di akhirat tina siksa Allah. Mana tanda-tanda di duniana ku Allah teu dibere nyaho ka Allah. Basa kitu. Sing ibadah kitu nyaho ka Allah mah. Ku Allah teu dibere nyaho ka Allah. Teu ngartieun ieu bahasa ahli fikih mah nu ngaji tara ngaji tauhid. Nya aing salat teu diganyar pancen diganyar salat. Teu nanyakeun salat teh kumaha nu makjur, makbul, mabrur, makjur. Makjur kitu apaleun. Jadi apalna teh sah we hungkul salat sah. Aya sah teu makbul, aya sah makbul ngan teu makjur. Pan aya derajat deui. Teu paham. Mata lamun make bahasa hikam anu kamari mah walam yusil ilaihim geus. Jalma nu teu dipanggihkeun jeung guru mursyid, guru nu nyaho Allah, guru nu tajalli ka Allah. Alamat sing ibadah ge moal disalametkeun di akhirat ku Allah taala. Matak aya bahasa hirup bagian di akhirat saukuran hirup tingkah hate waktu di dunia. Lain saukuran salat tingkah hate ukur. Matak kumaha hate? Salah niat gara-gara teu kenal Allah. Dalamun Allah hungkul nu wujud. Nah, make aya tujuan kasalian Allah. Nu dituju eueuh kenal nuju nu eueuh mending nu wujud. Nu dituju mah Allah. Tos kitu. Eta jalma anu salat hayang usaha maju. Salat hayang anu salian ti ka Allah. Tujuanana eta teu kenal Allah. Tos kitu. Keur naon usaha maju? Ari Allah teu nulungan. Da aya anu rezeki anu harta jadi ngaruksak hirup. Tuh. Mun inget kadinya. Sedengkeun moal bisa nyalametkeun kecuali nu hirup. Mah, aya nu hirup sa dat Allah hungkul. Geus ka Allah tujuanna hiji. Usul ka Allah. Salian ti eta urusan dunia tadomun tanggung jawab Allah. Ari urang ari anu ditanggung dipigawe, ari anu dititah walau ditinggalkeun dibalik. Ya, nu penting mah ibadah bari hate wusul. Urusan salian tinu eta ibadah tanggung jawab Allah. Rezekina, hirupna. Aya jalma nu mikiran jodoh aing kawin ka saha nya. Bari teu eling ka Allah nah. Rungkad ka bege Kang. Nu matak aya nu kawin ka nu kasep paribeunghar sangsara hirupna. Aya anu alus tapi teu jadi alus gara-gara hate teu eling ka kunaon teu eling da teu nyaho menya eling
Menya ingatkan teu nyaho moal bisa. Jadi kudu nyaho heula tuluy ingat. Jadi lamun ingat ka Allah bari teu nyaho Allah mah bohong dikirna teh. Dikir bodong. Ah, gitu kan. Kapaham Kang? Ah, jadi seueur nu katipu dina ibadah teh Kang. Itu kudu nepi ilmu teh ka jalma. Matak abdi pulgar ge ngajina sok teu kaharti datang. Adu argumentasi bener sok. Salat menjarak ke surga. Di mana jalan ke surga? Ka Allah na gitu nyaho. Jadi kudu apal praktek ibadah teh bari nyaho ka Allah. Ya Kang. Uidat lil muttaqin teh surga teh keur nu takwana bari nyaho ka Allah. Ya mah. Takwana bari musyrik teu butuheun Allah ku ibadahna jalma nu musyrik. Oh. Lamun inget ka dinya mah darungkan sakabehna Kang atuh. Ibadah bangunan akidah. Jadi lamun ibadah teu bener akidah mah tos bumi ge rungkad. Hartina teu moal berfaedah eta teh. Moal jadi sabab asup ka surga salat lamun bari teu nyaho Allah. Sabab naon? Musyrik. Nu matak jalma hubud dunya teu nyaho Allah. Nu matak jalma musyrik teu nyaho Allah kan. Nu matak salah niat dina ibadah teu nyaho Allah. Keur naon nuju kalian ti anu wujud kan. Mun apal Allah hungkul nu wujud, Allah hungkul nu boga sifat jeung apa? Teu butuh kasalian Allah sakabehna. Da eta dohirna kabeh di makhluk teh perkara nu dohir ti Allah. Tamat ngaji mah Kang sebenarnya tinggal belajar deh orang ilmu taroki jeung sulukna tah gitu Kang. Ya. Ya. Iya. Kudu dibiasakeun, matak terangkeun ku ngaji kieu ya. Gitu. Cai teh anu dee teh anu jero. Ieu mah jalma mah kumaha biasana. Lamun biasa di nu dee tah sama tuur teh jero, da ngaraasna di nu sambat muncangan. Tapi sambat beheung teh cek tukang teuleum mah deet. Jadi masalah jero mah relatif eta mah gitu. Mun tukang teuleum mah sakieu teh uing teh calin pang jerona gitu Kang Haji doplekeun. Aya nu leuwih jero teh wah aya. Ya teh kakarasa wareh gitu sebenarnya mah. Wah mun nyaho kabeh mah kitu leuwas. Tah gitu. Ah eta bari guruna tulunganeun. Rieu guru nu mana kudu mursid. Ulah waka inget rek nulungan batur mursid lain urang. Nulungan batur mah mursid, can jadi mursid mah. Ciri mursid 3, hiji iman akul yakin, kadua ahadiyat, katilu muqarrabin. Can dibere nu 3 mah khususiyat ulah kang aku mursid gitu. Tapi urang ari belajar mah guru nu aya we. Sok kan bagian anu bisa fikih, nerangkeun fikih. Anu bisa tasawuf, nerangkeun tasawuf. Nah, naon asa bisa anu penting manfaat keur kahirupan manusia. Ngan ulah ngahalang hungkul teh ieu nu sok salahna mah ngahalang. Tong jero teuing lah sia, eureun sia ngaji jero teuing. Atuh manehna teu bisa jero teh atuh batur kajerokeun ulah di. Gitu. Cenah ieu teh moal bisaeun, coba barodo. Lah rohani da nu bisa nyaho ka Allah mah. Ya nu budak nu kolot rohani mah budak kolot gitu. Aya aki-aki teu bisaeun budak bisaeun. Sok gitu. Ari nu nyaho ka Allah rohani atawana awak urang rohani. Rohani mah budak kolot kan. Itu otak pinter jeung bodoh. Aya nu otakna pinter hatena bodoh gitu kan. Ku hate aya nu bisa maca kitab paham tapi tukang maca kitab kunaon teu paham. Nah eta sabab otak pinter hate bodoh. Nah gitu. Ari nyaho Allah mah ku hate lain ku otak itu salah. Ari pinter nalar bahasa bisa ilmu ieu mah eta mah otak gitu. Teu cukup ku otak ibadah mah. Lamun otak ieu digunakeun tapi hatena teu pinter, nah eta nu ibadah mudahanah teh pupulasan sisigaan unggul gitu.
Jadi akhirnya mudahanah jeung tasonu sisigaan hungkul ngadua ngarajiga nepi ka Allah teh ceurik padahal mah tos ngadua teh seuring kitu da diberi amplop. Riweuh eta mah kitu. Nah gitu Kang. Kan itu kanjinya. Wallahu alam bagian haji ya.